Obrolan rakyat pasisian orasi. Obrolan rakyat pasisian orasi. Obrolan rakyat pasisian orasi. Orasi bisa panjang ini. Di tangkur ini yang ngabuburit bang untuk manusia. Cak, Kulan wa. lagi cak. Aduh, cak kemana wae cak? Aya, Bade kamar sih cak? ngabuburit ka payun, Bade ngabuburit, bade meser naon? bade meser kolak. Jajanannya ku si bapak. Aya di Sabaraha? jajanan 10.000. Ah, 10.000 tuh mah, itu kana kolak mah. Ai jajan teh kelas sabaraha ini teh? Kelas 5. Kelas 5. Ai geus gedean jadi naon cak? Hoyong jadi dokter cacap. Alhamdulillah. Dokter naon? Dokter bedah. Dokter bedah. Sumuhun. Kade loket mama di bapak di bedah punya duit. Kade ulah. Wah, atuh, Wak. Kade sing pinter atuh ti ayeuna, Nih. sing rajin sakolana, kade salatna, ngajina. Kudu barengan ngadoa ka Gusti Allah nya. Nya kedah atuh ari ngadoa mah. Tah, kitu sok ngadoa. Sok. Cing Caca diajar naon di sakola teh? Parupa beureunya. Caca bisa naon cing coba Caca tiasa ngadongeng. ngadongeng. Sok. Uwa lamun ngadongeng alus di pasien jang meser kolak deui. Siap teu? Siap. Nah, sok. Bari tadi. Pokokna mah kuwan sulingannya, sok. Cing, sae. Ngangge assalamualaikum tuh. Assalamualaikum supaya selamat. Sok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuring pun caca bade ngadongeng anu jijirna teh dongeng sasakala pangguyangan badak putih dangukeun nya Nah, mangga. kacaritakeun harita di Tatar Cianjur keur katarajang musibat alam nyaeta halodo nu kacida pancangna nepi ka walungan gararing sirah cai saraat anu mamalana para wargi loba makhluk hirup nu pating karocea kapanasan di hiji tutukan gunung aya hiji jamak jangkung gede misda ngacedik baplang harita keur gagauran cenah kisana tulungan kulana hayangin keur kitu datang dua jamak nyamperkeun nu hiji pangawakana DDP tur nu saurang deui jangkung begang tuluy si DDP nyarita ka si jangkung itu nuker ngadaprak teh lain si Raja Begal teh ya. Si jangkung ngajawab, bener, begal nu maneh dieu wewengkon, hayu urang sampeurkeun. Tuluy dua anak nyampeurkeun, cek si DDP. Hei, lain anjeun teh Raja Begal nu maneh dieu wewengkon, kunaon kitu gagauran? Jawab cik anu gagauran. Bener kisana kulahana hayangin si jangkung begang ieu ngomong pokna hei lain anjeun teh nu kawentar Raja Begal nu sakti mandraguna tur gangas teh duana kunaon make jeung epes meer si Raja Begal nembalan bari ngalengis pokna kisana ku makhluk hirup kula moal taluk
tapi ngelawan alam jeung zaman kula taya daya. Laka dalam mun kitu mah urang antep nyakung dalamun ditulungan ge bakal ngagalaksak be ditunana dasa urang. Cik si Dedepe kasih jangkung. Si jangkung ngengklukan. Adi, pan ancin mah buka pepenian ajian capit gunting. Sok geura papatkeun. Ya bener. Cik si Dedepe. Kituna teh bari pasang jurus ramona diacungkeun. Tuluy diantolkeun ka palebah irung si Raja Begal. Cenun, waduh, ampun kisanak, peuweus. Mana horeng para wargi, eta si Raja Begal teh didudut kumisna kuat kakak kajewol. Oh, si Dedepe nanya. Tambah deui euy. Si Raja Begal nembalan. Ah alim juragan, peuweus. Jeung deui kula janji mun kula ditulungan kula rek insaf. Angutna dasa anjeun duaan mah. Cik si Dedepe. Heg mun kitu mah kula rek nuduhkeun hiji sirah cai nu teu pernah saat sanajan keur usum katiga pernahna di wetan alun-alun Cianjur. Ngan kirang aman. Alatan sok dipake guyang ku badak putih nu ngajadikeun masyarakat di sabudeureun eta wewengkon pada sarieun. Si Raja Begal nembalan bari nembongkeun pangadatan aslina nu harum gampung. Pokna tong malang kisanak. Eta si badak putih teh bakal dicangka. Aku kula ngan apan keayaan kula teh keur kieu teu bisa nangtung-nangtung acan. Heg, ku kami rek dipangalakeun dawegan kalapa hejo jeung cau emas. Cik si Dedepe jeung si Jangkung. Kituna teh bari ngaraleos ninggalkeun si Raja Begal. Ngan teu kungsi lila geus baralik deui bari rangkim ku babawaan kaya ningku sababaraha hulu dawegan jeung saturuh cau emas. Cek si Dedepe bari ngagubrageun bareng bawaanna. Tah dawegana geurapura ku sorangan pan anjeun mah boga ilmu kadugalan. Si Raja Begal nyokot dawegan sahiji, tuluy dikokos bari dibedol. Wurunut, kebrah. Tapas dawegan kabeh dipesek. Tuluy batokna ditotoskeun ku ramona anu hariras. Keblos, cer. Caina muncrat. Tuluy diarinun ku tiluan bari paselanga dalahar cau emas. Tah para wargi, si Raja Begal geus jag-jag deui. Tuluy cengkat. Terus luncat kana bala. Kuromas keros. Saharita geus teu tembong deui. Sainditna si Raja Begal, si Dedepe nyarita ka baturna. Lainnya sajujurna kung uing teh mindang ngalanglang ka sirah cai eta. Ngan cangkung si kawenehan ari panggih jeung badak putih mah. Si Jangkung ngeklukan. Sidik uing oge curiga ukur sesebutan masyarakat wungkul. Sabab uing ge meliwat nusuk katingali garuyang teh iwal ti masyarakat. Oge sok paselang ku para sinyong turun nuhun walanda. Cik si Dedepe. Heueuhkeun bae malah jadi pangeling-eling anak incu urang jaga. Hehehe. Cag hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, pintar jeung Caca teh. Jeung Caca teh hebat nyarios rasa Sundana. Ayeuna atuh kandah. Caca ayeuna SD. Caca jadi dokter. Dokter bedah teh nya. Ya. Caca lamun tos jadi dokter ulah hilap kudina kana budaya. Sunda. Yuk ayeuna Caca bisi bade ngabuburit.
Oke, malam takbir ka rumah walinya. Siap. Ka bumi wali. Seperti teh. 100.000. Siap. Tadi Ya. awalnya. Ya, Assalamualaikum, Mbak. Salam. Kada hilap. Ya. Mudah-mudahan dokternya. Amin. Rahayat pasisian orasi orasi